Naon seuri Semar dalain ngabodor kaula Dar Sunaria anu sabiasa tepang ngalangkungan layar kaca atau napi tayangan di televisi takiwari mah tepang sareng warga urang dieu. Tak iya ya di ieu na ya. Nah, padalang dadan ge.
hiburan dede tapi ngandung pendidikan jadi juru penerangan Gut kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pakanu jadi hiburan ngeraketkeun Dekengeng di pondah deui isina mah nu kalintang kumargi sisip ku harati munggu manteng kokohoyo dekengeng di pondah deui Ibu hajat nami mantep kekehoyong
padada edan sakumaha pangrena mana pemaulah serahan tititenan masing taliti sani sunan mandiri Haji Aang mangkade kaluli-luli Haji Wahyu kehidupan nu saestu gerak Bapak Haji Goyang pasti pinanggih ka perih dodoja mangsungsang watak korawis waya Sarat tarompet ayu batur digawe nyuba barengan Purwaman mantraya winulan iya sesesoroting gantinang pamutusin Cinarita Gotong royong cepoden tedak saking pundi-pun dados tandaning carita ia kukung gebang siwa lantung denayu kadenayu ayu tua anak cukup Ibu Mary pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratan lan patra
Putra Winulan Sastra Tinuara Alon Panjangi ngawuwu sinenggi kanda purwa lantara basane purwa kula purwa hartosipun wiwitan dupitara tara itu carita mana boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran pertapan Parewana inggih pertapan Parewana anu aya di Saptarengna dilingkung ku gunung rajegna tatangkalan hejo lembokna dangdaunan marga satwa rupa-rupa manuk gede manuk detik pasuliwer di barung jeung di sarada cor-cor cai anu harerang kuat kuantos anu jadi kasepuhan di pertapan daya sanes begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa tilas raja kerajaan Astina sampun dipun paraking Kang Putu Arjuna dekantun Semar Badranaya Sinenggihing sabda uning saur niratan anak panjang sinenggi sabda wala baktiya dening asih iya den asih Kang asihin ajak ketara Kang Lenawi nian siwa kang umatur ing maha suci
kawi prakadipara adia sang wiku anjarwi kembali kelutat jemanari mang sabda adrih ningali pamor sang begawan watak wantos begawan abiasa tilas raja kerajaan Astina Yokresna dipayana gelarna anu tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanepun begawan abiasa nyaur ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna hidup buah hati kemang soca mustika eyang di pawenangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba minta diukna kahareut eyang sangat sono nutaya papadana Arjuna ngeset kula pinu damel eyang tipayun wayah dalam Arjuna nampi dateng pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan salira eyang pujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka cu timalan kalih nate eta eyang naon tina naon rupiah kalapatan muga geng sewe cukup lumur jemar hapun tena anu kateda eyang laras tina soal kasalahan timalan dodo cu ari kangaranan salah mah tong boro hidup budak ngora anu masih keneh jag-jag waringkas anu masih keneh belek kesenteng buta tulang buta daging segala buta guna keneh anom nalah eyang oge anu geus sakieu kolotna leungeun geus hese diobahkeun ceuli geus kurang denge panon geus kurang awas buuk hidung jadi bodas kulit cangker jadi kenyot huntu beres ayeuna tinggal lemongna cinekna eyang teges kolot malah barudak mah nyebutna oge aki-aki abah masih keneh kakeunaan ku salah sabab naon ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu nya eta timalan ngan meureun kade di dieu manusia ulah malulu cicing dina kasalahan anu antukna bakat tigubrag kana jurang kamalaratan hirup nya eta timalan komodoi bahasa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di alam pawenangan ieu iwa ti saling hampura antara urang jeung urang sae kulat
komo deui hidup katalian ku incu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna bujang-bujang dipenta nalah teu dipenta oge geus jadi lautan hampura ari sepuh timalan atuh sabalikna ti eyang hampura tina dosa gede tur dosa leutik tina dosa anu karasa tur dosa anu teu karasa dina mangsa eyang masrakeun kanyaah kanu jadi incu khususna anjeun Arjuna umumna Pandawa pasti loba pisan ti kejepur saur ti soledat letahna langkung saur bahe carekna gerahampura ku hidup bisi naon tadi geges disebutkeun bisi tereh-tereh rungkat caringin diburuan anu-anu harti raga ditinggalkeun nyawa maut pingaraneunana gerahampura ku hidup bisi jadi bang baluh bisi jadi dereget di mana eyang balik ka yaumil akhir cu bisi jadi sami-sami eyang dihampura dihapunten molongpong jalan ka gedong teh ngagebrai kula ari cinekna mentang ngahampura ka jelema jeung jelema mah disebutna teh islah ari ka pangeran tobat disebutna ari jelema jeung jelema mah disebutna islah saling hampura timalan kitu syukur cu ai dihampura atuh salejengna aya taya pikir saeunaon purwasalira kersa nimalan kujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lah dugi kapati ge mangga nyangakeun eyang ke lanang nyase we da sore kene siang kene bulan tenang we ke ari eta teh di juru saha nyempot saha Arjuna piraku lali eyang saha apa nyete kasepuhan itu maritis kakang Semar Badranaya ai Gusti nu agung keur kakang Semar teh hideung cicing di juru atuh ngageblek we katingalina kapayun calikna olot kapayun kakang Semar anu ayana Sumangaji Simabi pun Semar nampi karena pembagi salira nun kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyuk juragan sepuh ditampi kakang Semar kalihna teh tapok pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ayaana saling maklum Badranaya lain ku jag-jag wae salira sehat wae nya kitu panginten jisim abdi mah seueur uncad incit ka itu sareng ka dieu kamamana teh jisim abdi mah kitu we leumpang badarat sacara teu langsung panginten jisim abdi teh olahraga sun laras nuhun Badranaya
timimiti kolot kaula baheula santanu dewa nepi ka ayeuna incu kula nepi ka boga buyut kaula salira masih keneh satya satuhu nyaeta ngaula katurunan barata umumna khususna ka Pandawa nah maka jeung sasauran kitu sapanyang diperyogikan sapanyang kaango majisim abdi moal gijing sila bengkok sinema syud moal ngantunkeun sapanyang kaango mamangga teh teuing jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan Panawa laras sejatu mutaluk mangga jisim abdi gagan bagja semar atuh ye daya pikir sae naon purwasalina kersa nimalan teh juragan pangawulaan nyamper ka tumariti saurna palai dijajab ka dieu agan syukur badranaya kahalodoan buah oge teh acan ararasa nya teu tiasa ngabantun jisim abdi buah gincu ka dieu kahalodoan biasa nama titu maritis teh buah gincu teh seueur mejeuna ararasa kayeuna mah rada kirang seueur aya oge buah dada seepu angin ongko semar aya ge buah dada ngan saat sana kaula ngabejakeun atawa ngababarkeun pamaksudan kaula ngondang hidup dina poe ieu payus tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake sujud syukur ka Yang Agung timalan naon cenapangna manusia di dunia diwajibkeun syukuran ka kersana nyangakeun semar mangga nyangakeun agan mangga pangna manusia di dunia diwajibkeun syukur ka kersana teh atubongan manusia keneh anu meka butuh karena keagungan pangeran cindekna di dieu manusia meka butuh karena nikmat pangeran malam laras boh nikmat gede boh nikmat leutiknya di malam komo deui syukuran teh sabagean tina ibadah anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah eta sumberna jadi fungsina manusia kumelenang di alam dunya teh ibadah naon ari ibadah nyangakeun semar mangga nyangakeun syun ari ibadah teh nyaeta migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario anu geus ditangtukeun cindekna eta pagawean teh luyu jeung aturan-aturan pangeran anu ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhirat eta ibadah ngaranna nya ibadah timalan ngan meureun di dieu samemeh rek ibadah urang kudu apal heula ilmu-ilmuna ibadah teu gampang kedah uning heula kana ilmuna kudu apal heula naon sabab dijawab deui ku hukum kumaha
kumaha anjeun ulah rek migawe hiji pagawean lamun eta pagawean can apal elmuna tuh geni timbalan balikan deui beh ka harti jeung ilmu ieu. Jadi anjeun ulah rek migawe hiji pagawean lamun eta pagawean can apal elmuna ana dipikir-pikir ku eyang ana ditalaah ku eyang tong boro-boro ieu ibadah bisa disebut proyek gede ti dunya nepi ka akhirat leuletikan ne urusan dunya apal ngurek apal terang tah kang ngurek-ngurek make ilmu naon seuri Semar da lain ngabodor kaula mah lain si Sule sanes kahartos yun kaharti kumaha muhun jadi saur salira tong boro-boro ibadah tiasa disebut proyek ageng ti dunya dugi ke akhirat nya nalah urusan dunya kang ngurek-ngurek ngangge ilmu nya ari seuri disim abdi maka bayang upami eta ngurek teu ngangge ilmu jigana liang nanahaon diurekan asal anu molongo diurekan jigana liang irung oge digere aya bahan tuh cacak dina ngurek jeung deui moal bebeunangan lamun ngurek tanpa make ilmu ai lain kabeneran mah nya timbalan komo deui ibadah anu mangpaatna ti dunya nepi ka akhirat ilmu anu mana cenah eyang ilmu kimia lain ilmu fisika lain ilmu matematika lain eta ge perlu ngan lain eta nu kudu dipiheulakeun ilmu anu mana